Uga Wangsit Siliwangi, Sang Prabu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, pamanah rasa paluru kudia Kisantang. Lain tuturkun tapi paluru, hartina sing, sidik, saha Kisantang. Tehni tayalian musuh bebuyutan Ki Sunda. Pantes pami kitu mah, jisim abdi sok seueur mendakan sajarah para wali ti klenteng-klenteng. Eta geningan karuhun maranehna. Biuh, ambuing, pantes baheula nuju rajun kanah tawasul. Ieu mana hasa abot dahadoro ka eta para wali songo tah. Eta geningan. Dalam buku Prof. Dr. Slamet Mulyana adalah sebenarnya bangsa Manggel. Ingat, ketika dataran Cain direbut kembali oleh bangsa Tionghoa, mereka kembali ke ajaran leluhurnya, Konfusius ataupun Taoisme. Sakilas sejarah Islam di Nuswantara, sejarah perkembangan Islam di Indonesia, piu bisa dilepaskan ti jasa Wali Songo Wali Salapan. Loba versi ngunaan carita para wali yu. Salah sahijina versi anu nyatakeun maranehanana asal nati Cina. Warsih 1968. Profesor Slamet Mulyana nulis versi anu hantu populer ta dina bukuna. Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa sarta timbulna negara-negara Islam di Nusantara. Tapi dilarang meder alatan dipenteun bisa memicu perdebatan sara suku, ageman, rasarta antaragama. Nurut Kion Mulyana, jelema anu ngadekeun Kerajaan Islam kahiji di Jawa nyata urang Tionghoa, nyata Chen Jinwan atawa anu leuwih dipikawanok Jung, Raden Patah Landian Panembahan Tanjin, Bun atau Arya Cucu. Manehna nyata pangade Kerajaan Demak di Jawa Tengah, Wali Songo, di Jion Kusunan, Ampel dina warsi ke 1474. Maran hanana diwangun ti salapan urang wali, Sunan Ampel, Landian Bong Swi Hou, Sunan Derajat Landian Bong Tiukeng, Sunan Bonang Landian Bong Teuang, Sunan Kalijaga Landian Gan Siciang, Sunan Gunung Jati Landian, Duan Bo atau Toh Ebo atau Hasanuddin. Keur ngarebut Surasawan Banten Pangeran Jayakarta, keur ngarebut Sunda Kalapa atau Jakarta Eyuna, Sunan Kudus Landian Jadek Suyatiksu, Sunan Muria Maulana Malik Ibrahim Landian Caningua atau Taneng Hot, sarta Sunan Giri anu mangrupain cuti Bong Swi Hou, ta anu Jati Cakrabuana Cirebon Hilir, anu ngadeken Pakungwati, no Ayuna Kesultanan Cirebon Bedak Eunjung, Cakrabuana atau Walang Sungsang di Cirebon Girang anu Jati Sunda, tayalian Titan Kinsan atawa Katelah Nakian, Santang atau Jaya Antea naskah pantun Bogor, Kapten Demak anu tatan-tatan di Cirebon keur ngaruruk talaga, anu engkena di telasanku, Suramanggala atau Sembah Dalem Agung Tapa atau Sri, Bagenda Sang Mangabatan atau Kidang, Pananjung atau Liman Sanjaya di Godok Garut, di mana manehna rek naruruk talaga bodas anu Jati Bentang. Terakhir Kadolatan Nuswantara, saparantos ngaruruk talaga Majalengka anu harita janten Puseur Galuh. 2 kali Tankinsan Kian Santang naruruk talaga, anu kahiji masih katahan ku Jayaningrat Rangga, Wulung atau Karaseda atau Syekh Siti, Jenar atau Syekh Lemah Abang Salakuratu, Galuh sareng Adipati Arya Kiban Sinatria Galuh, Bogor Puseur Daeng mung 1 tahun 4 sasi. Sementawis Tan Eng Hot anu ayeuna disebat Arif Muhammad, ditelasan di Cangkuang, Garut ku Jaya Perkosa atau Balung, Tunggal atau Sang Hyang Hawu atau Wirasuta Jagat, Sakti atau Jagasatru, Sunan Ampel Bong Swi Hou, Landian Raden Rahmat lahir dina warsi 1401 di Kampa, Kamboja. Waktu ta, loba pisan urang Tionghoa panganut ageman muslim bermukim di ditu. Manehna anjok di Jawa dina ke 1443 30 genep warsi saterusna, nyata dina 1479. Manehna ngadikeun Masjid Demak, Walanda. Anu sempat berperang kalayan para wali ta sempat henteu. Mercayaan Yian Sultan Islam kahiji di Jawa, nyata urang Tionghoa. Pikon mastikeunana dina 1928. Residen Portman ditugaskeun ku pamarentah Walanda pikun nalung tikna. Portman tuluy menggeledah kelenteng Sampokong, serta menyita naskah berbahasa Tionghoa. Manehna manggihan naskah kiuna umurna ratusan warsi saloba 3 pedati. Anu eusina arsip strategi militer Islam keur ngarebut Nuswantara. Disebatkeun didinya, ti abad 9 ke Muawiyah tos nayakeun serangan militer ka urang 2 kali.
Anu kaduana mah katahan Kurakeun Wijaya atau Taji Malela. Hibar buana, kusabab serangan militer Allah we, nya maranehna ngaganti strategi. Nuturkeun pitutur karuhun maranehna Sun Tzu untuk menghancurkan suatu bangsa, hancurkan ideologis bangsanya, dan hapus kejayaan leluhurnya. Numawi sejarah anu ayeuna beredar manipulasi buatan Demak, Cirebon jeung Banten. Nya didinya tan kinsan, kian santang anu boga peran ngarobah sejarah urang. Arsip Portman ieu dikutip ku Parlindungan anu nulis buku anu kontroversial. Tuan Kurau, Prof. Dr. Selamat Mulyana Okloba menyitir ti buku ieu. Pernyataan Raden Patah nyata saurang Tionghoa ieu tercantum dina serat kanda. Raden Patah atawa Tanjin Bun boga gelar Panembahan Jimbun, anu dina babat Taneu Jawi disebut minangka Senapati Jimbun. Kecap Jimbun Jinwen dina dialek Hokian hartosna jelema kuat. Incu Raden Patah Sunan, Prawata atawa Can Muming atau Tan Mukming nyata. Sultan Pamungkas ti Karajaan Demak, manehna berambisi mengislamkan sakumna Jawa. Kukituna lamun manehna junun mangka manehna bisa jeti. Segundo tako sabanding Sultan Turki. Sulaimani seorang Sultan Turki K2. Kalayan kemegahannya, kecap wali songo anu salila ieu diartikeun salapan sangat atau songo wali. Tetelo masih MR celah pikun versi penafsiran SJN, aya anu boga. Pamadegan YN kecap sanga dilafalkan minangka songo dina basa Jawa. Asalna ti kecap sana ti basa Arab, anu hartosna mulia. Pamadegan SJN nyatakeun kecap sanga asalna ti kecap ditu dina basa Jawa anu hartosna tempat. Kecap Sunan anu jati panggero para anggota wali songo, dipercaya asalna ti dialek Hokian. Susartanan, sumangrupa kependekan ti kecap. Suhu atawa saihu anu hartosna guru, disebut guru. Alatan para walita tiha guru-guru pasantren samantara, nan hartosna kidul. Sabab para panganut aliran Hanafiyah yu asalna ti Tiongkok Kidul.